Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdi Laura Hasnalipa di kelas 10-11. Abdi bade ngadongengkeun perwaris asal-usul Sikabayan. Asal-usul Sikabayan, cerita Sikabayan dicaritakan secara lisan tina basa jalma kana basa Sunda sejenna jauh samemeh eta carita ditulis dina wangun naskah. Upama maluluh referensi cerita ieu dina tumpukan naskah Sunda kuna seperti carita pantun atau wawacan meureun moal kapanggih. Penelitian dina Jurnal Waca Desa Jilid 2 nomor 2 tahun 2021 netelakeun nyieun carita ieu beda jeung carita pantun atau wawacan anu nyaritakeun dongeng ngeunaan tokoh-tokoh raja atau putra raja ti Kerajaan Sunda. Cerita Sikabayan lahir jeung tamu di kalangan masyarakat. Sikabayan saorangan laki-laki anu teu boga pagawean formal salaku urang Sunda nu deuket jeung alam. Pikeun nyiar kahirupan sapopoe manehna neangan ti alam. Contona ku cara ngalalauk di walungan, meureuh kijang jeung masyarakatna atawa ngalah umbi jeung buah tina kebon manantu. Jakob Sumarjo nu dicutat ku Jurnal Desa nu Waca netelakeun nyieun dina dongeng Sikabayan aya 4 struktur. Hartina, dongeng bisa ngandung salah sahiji tina 4 wangunan pasangan Sikabayan jeung pamajikanna si Iteng atawa dibanten setelah si Kendeng. Pasangan lawanna nyaeta Sikabayan jeung mertua, pasangan pelengkap nyaeta Sikabayan jeung mitohana atawa ninina. Nutara adu akal nyaeta Sikabayan jeung masyarakatna. Dina tradisi lisan, Sikabayan tuluy ditulis jadi carita nu bisa dibaca. Sumber tina ieu tulisan teh tayalian ti carita lisan anu mekar di sakumna wewengkon basa Sunda ti Banten nepi ka Priangan. Lina Maria Koster Wicasaman malah junun ngumpulkeun leuwih ti 80 carita Sikabayan ti wewengkon Sunda nu pangkulona. Pamanggihan Koster Wicasaman anu mangrupa disertai tahun 1929 di Universitas Royal Walanda tuluy dijadikeun buku anu judulna Sikabayan. Cerita lucu di Indonesia khususna di tanah Sunda diterbitkeun ku Pustaka Jaya tahun 2008. Panokohan Sikabayan sakurang-kurangna sakumaha anu dicaritakeun ku M.O. Koisman 1911 sampai 1997 dina Sikabayan Kiblat 2013 miboga ciri-ciri jalma anu siga nu puguh, bukna kusut jeung beteungna rada buncit tapi pinter nyangharepan sagala kaayaan. Anjeunna henteu pernah kahabisan ide sareng naliki anjeunna kedah nyangharepan ambek-ambekan ti karakter sanes anu disaharepan dina carita. Anjeunna henteu kantos emosional. Di sisi anu sanes anjeunna oge sae dina ngamampaatkeun momentum. Sekian dongeng ti Abdi, hampuntenna bila aya kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.